Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 20 April 2026 masih dina suratul Hajj ayat ka 30 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna jeung ari pirang-pirang onta anu hargana mahal bari dipikaresep ku urang Arab waktu sarita. Ja'alnaha dijadikeun ku kami ha kana enta onta lakum pikeun anjeun kabeh min sya'airillah eta teh jadi siar-siar agama Allah. Jadi siar agama Allah tegasna agama Islam ku nyembelih kurban onta waktu sarita anu dipikanya anu dipikaresep nu komo nu beureum eta mahal kacida. Tapi kudu dikorbankeun ku pangaresep eta demi siar agama Allah nyaeta agama Islam. Lakum eta tetep pikeun anjeun kabeh fiha dina eta onta khairun seueur kasaean. Seueur kasaean di dunya manfaatna pikeun anjeun susuna, sagala dagingna, sagala buluna, kulitna sadayana manfaat di dunya oge kahadian di akhirat upami tos dikurbankeun ngajemput anjeun ku pahala anu berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala. Saterasna fadhkuru mangka kudu dikir, kudu menyebut naon asma Allah jenengan Allah alaiha ketika mencitna ha eta onta. Jadi upami mencitna poe lebaran kedah maca bismillahirrahmanirrahim terus takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Terus maca sholawat terus niatan kurban anu bade dikurbanan. Saterusna sawafa mangka ketika sof ketika ngabaris dibeungkeut eta onta rek dipencit di talian sukuna sabelah. Da onta mah dipencitna ge bari nangtung dikait leherna ti palebahanap kolocor getihna ngocor dina poe lebaran. Faida wajabat mangka di mana-mana wajabat roboh eta onta sabab seep getihna ku ngocorna eta getih junubaha tuluy ngagoler onta kajanib atawa di kulantaran dipencit tapi karoboh ngagoler nyangigir. Fakulu mangka sok tuang dagingna pasak ku anjeun minha tina sebagian eta onta nyaeta sapertiluna lamun hoyong. Lamun teu ge mangga pasihkeun sadayana ka fakir miskin kanu hak nampina. Saterasna waat imu jeung bere dahareun atawa eta tina daging onta kasaha qoni'a ka jelema anu qanaah. Anu qanaah teh nu tara menta-menta kajeun teu cukup tapi tara menta-menta. Wal mungtaro jeung ka jalma anu sok menta. Nu menta anu teu menta pasihan sadayana oge. Sabab eta mah sifat jalmi aya nu qanaah aya mu'tar. Eta dua sifat jalma pasti aya di mana-mana. Kadzalika ari itu kajadian sakhornaha ku Allah geus dilindeukeun ha eta onta teu ngamuk onta teh cicing we da kitu onta mah tara ngamuk model sapi dia di urang. Lakum pikeun anjeun kabeh la'alakum supaya anjeun kabeh tashkuruna bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saterusna la yanalallahu jeung teu bakal dugih teu bakal nyampai Allahu ka Gusti Allah naon lahu muha eta lahamna sapi laham teh tegasna dagingna eta pirang-pirang onta wala dimauha jeung teu bakal dugi eta getihna nu ngocor getih onta pirang-pirang getih wala kiyanaluhu tatapina jeung tatapina anu bakal dugi ka Gusti Allah mah takwa minkum nyaeta katakwana ti anjeun kabeh. Takwa nu bakal dugi mah ikhlas karena Allah sanes dagingna sanes getihna eta mah sababiah hungkul di dunya
hakikat mah ku Allah ditampi katakwaan anjeun, pengorbanan anjeun mencit sasatoan. Sabab saur Rasul upami anjeun cukup kana harta benda henteu korban dina waktu haji tong ngadeukeutan mushola kami. Kitu saur Rasul. Mata urang kedah kurban lamun urang mampu mah. Kadzalika ari itu kajadian sakharha eta teh geus dilindeukeun ditundukeun ku Allah lakum pikeun anjeun supaya naon litukabbiru supaya anjeun ngagungkeun nganyebut ngaakbarkeun saha Allah ka Gusti Allah ala ma hadakum kana naon perkara anu tos dihidayahkeun ka anjeun tegasna ditunjukkeun ka anjeun dipaparin pituduh nyaeta manasik haji sareng cara-cara kurban. Wa basyiril muhsinin jeung paparin ku anjeun ya Muhammad saur Allah pangbubungah muhsinina ka jama-jama nu muhsin nyaeta nu muhsin teh anu nyembah atawa ibadah ka Gusti Allah sanajan gaib teu katingali tapi anjeunna ngarasa dipencerong Allah sok sanajan anjeunna salat ngarasa Allah aya payunanana muhsin eta jamin. Jadi nu muhsin kitu sok paparin kabar gembira supados anjeunna bungah bakal narima pahala ti Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir jeung di dunyana keneh. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna insyaallah patepang deui enjing dina waktu anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim.